As-salatu ala nabi Muhammad khairil basyari, darajat nu pangagungna khususna ka Kanjeng Nabi. Urang teh kudu sing nyaho ka malaikat 10, wajibna ka unggal jalma terangkeun hiji-hijina. Hiji malaikat Jibril nu tukang nurunkeun wahyu, dua malaikat Mikail nu tukang nurunkeun hujan, tilu malaikat Israfil nu tukang niup semprongna, opat malaikat Israil nu tukang nyabut nyawana, kalima jeung kagenepna malaikat Munkar Nakir nu tukang nanya di kubur, nu tukang nanya di kubur. 7 malaikat Raqib tukang nulis amal hade, 8 malaikat Atid tukang nulis amal goreng, 8 malaikat Malik tukang tunggu lawang neraka, 10 malaikat Ridwan tukang tunggu lawang syurga. Tah eta kudu sing bisa khususna ka manusia, ngempengkeun hirup di dunya, maot mah kadung jasa.